Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mitra kaum dangu sadaya, wilujeng tepang sarem singkuring Abah Sudirman. Punten simkuring sanes ahli dongeng, nanging mudah-mudahan kujalaran wasilah ieu carita tiasa ngajantenkeun tali silaturahim anu kuat tur katampi ku Balerea. Hayu urang ngamumule sastra Sunda. Penggemar dongeng Sunda anu geulis, anu kasep di mana bae, mugia Allah Subhanahu wa taala maparin kasehatan, rezeki anu seueur, anu gampil, anu barokah, sareng umur anu panjang ka urang sadaya. Amin ya robbal alamin. Sumangga urang kupingkeun dongeng Sunda anu judulna Ngungkap Hiji Rusiah bagian kahiji. Kidalang Abdullah Sudirman alias Getih Sumedang Larang didukung ku tukang kendang Bapak Haji Nanang, tukang goong Bapak Haji Nunu, tukang kacapi Bapak Ayi Sugandi, tukang terompet Ki Minhar, tukang nyenget cempor Ki Doni sareng Pak Atang, tukang ninyuh kopi Wadedi. Tisaprak ditinggalkeun maot ku indung bapana jeung adina, alatan dipateni ku garong nu ngaranjah imahna. Sedengkeun manehna dina waktu kajadian keur eueuh di imah, keur aya acara di kampus tempat manehna kuliah. Imah gedong sigrong nu agreng, katingalina kiwari kurang dangiang. Halaman hareup nu lega ngajembrung ku jukut di sela-sela tangkal kekembangan nu rupa-rupa. Malahan di jero imah oge aya sababaraha rohangan nu pinuh ku ramat lancah jeung ku kebul. Pangeusi eta imah siga geus teu paduli ku kaayaan imahna. Bastian hiji-hijina pangeusi eta imah nu salamet. Tina biadabna garong nu ngaranjah ka imahna. Teng kumaha caritana mun seuk manehna dina waktu kajadian aya di imah, sigana geus lain deui caritana. Bastian di kampusna geus kasohor ahli bela diri. Malahan mah sasana paguron di kampus nya manehna nu dipercaya ku pihak kampus jadi pupuhuna. Sakabeh seni bela diri, silat, karate, judo, kungfu jeung nulian bisa dikuasai ku manehna kalayan sampurna. Pada salat subuh Bastian di halaman tukangan imahna
geus hut-hut latihan metakeun jurus kombinasi antara silat jeung karate. Kesang mimiti lutlet masahan awakna. Waktu beuki beurang. Pastian ngerasa capek. Gek diuk na bangku bari nyusutan kesang ku anduk leutik. Leng manehna ngahuleung. Masih seger na ingetan waktu 3 bulan ka tukang. Basa manehna datang ka imah kasampak di imah indung bapana ngagoler di tengah imah bari guyang getih geus teu nyawaan. Nempo ka kamar adina nita nangkrak bengkang bari taranjang. Si garong samemeh dipateni nita diperkosa heula. Basa Bastian nyamper ke nita masih kuat ngomong 2 kecap. Tato gunting. Nu kaluar tina bibir nita. Saterusna ngalepaskeun nyawa. Reunghap Bastian narik napas panjang. Naon atuhnya maksud nita nyebutkeun tato jeung gunting geurentes nah hatena. Keur ngahulang kitu torojol Andi babaturana nu geus saminggu ngadon maturan Bastian. Bas, yeuh Andi mikeun cai mineral. Waktosna.